ceper gitu. damang Bapak Hansip. Hansip minion Gini ngayan cep sepuh. Damang cep sepuh. Ayah hibat. yang cepnya sepuh itu. Ieu teh Hansip anyar kaula kakara nempo sumohon bulan. Anyar Abdi teh anyar. Ari Hansip nu biasa nuju liren bulan. hareeng gitu. Nah cuti. Cuti naon? Teu damang mencret. Nah, habet mencret gitu. Nya. Teu naon ari ieu teh Hansip di mana? Sumohon di daerah dia we bulan. Ari ngaran saha? Upami di percantan mangaran abdi teh Dahlan bulan. Oh Dahlan, sumohon kapungkur mah Dahlan. Nah make kapungkur da benten jeung ayeuna. Oh arba heula mah Dahlan ari ayeuna mah Anton. Anton abok gitu. Kitu bulan. Urang mana ieu teh Mang Anton teh? Dahlan. Ongko Anton, sumohon tapi yang disebutna Dahlan. Aku mamane we. Di mana Dahlan teh? Anton. Pecat Hansip dia mah bulan sepuh. Astagfirullahaladzim. Sabar bulan sepuh. Saliwang gitu. Ari kawit teh di mana Mang Anton teh? Ari kawit mah di Simabdi di Ciloa bulan. Orang Ciloa. Urang Ciloa sumohon. Abdi teh Ciloa pun bapak urang Pasir Astana. Orang Pasir Astana sumohon. Pun biang mah tidinya di Cibadak. Cibadak. Ya. Tuang ibu teh di Cibadak sumohon. Boga pamajikan abdi teh kurang. Urang mana? Urang Ikar. Orang Ikar. Urang Ikar sumohon. Masih kene ayeuna tos cerai bulan. Oh tos cerai sumohon abdi teh tos cerai sareng pun bojo teh. Nah, maklum masalah ekonomi bulan. Ekonomi li. Masalah ekonomi kumaha. Sumohon pun bojona jet set. Oh, jet set teh kulang. Ari jet set teh kumaha matre. Suka teh karena kita urusan listrik. Bayangkan abdi pagawean Hansip ayo ngapoe eta pun bojo meseran paket we hayo. Melihat paket Beli online. Yang top up Ini. Paket sareng top up deh. online sareng top up ngapoe. Ya atuh teu nanaon, sumohon teu nanaon saja upami aya ari teu aya mah kumaha bulan. Abdi selaku Hansip aya pun bojo ngadinten wah ti mimiti parabot dapur dugi ka parabot kamar tidur online terus. Besok pinggir tagihan ya. Jadi abdi teu kasiksa batin. Mati. Barang di imah teh kanggo menebus paket teh bulan. Abdi ge mas kawin hari teh mas kawin teh panci. Salosin saya pingake paket. Teu nanaon atuh teu naon geus ulah diomongkeun deui. Sumohon bulan. Jadi pamajikan teh urang Ikar. Ya, urang Ikar sumohon. Ayeuna ka urang mana? Ayeuna mah lengok lah. Ngan aya nu dikeceng ku abdi. Ayah sinen. Ayah sinen. Oh aya nu dikeceng. Aya. Urang mana? Urang Cinangsi. Orang simpanan bukan. Rana. Masih kena parawan. Rana bulan. Anakna ke 14. Ngesti ini. Baraban setiano. Anakna 14. Sumohon bulan. Incuna we 8. Atuh merentah sepuh. Sumohon kembali na benghar. Pas kawinin abdi maut pan ku abdi hartana. Teu nanaon kumaha anjeun we. Disiksa ku Incuna. Aya naon atuh ieu teh Bapak Hansip teh? Kieu bulan abdi teh pada laporan. Laporan naon? Laporan nyaeta di wireh di naon mun tadi tapi rokor bulan.
Atuna topi logor dipapake lepat meser belan. Beli di mana? Pun bojo ke pungkur online. Hari pesen nomor 8 anu keluar 18. Paingan atuh. Ya kieu rokor tuh. Waduh. Ya tenang eta aya tamu di tukang lan. Aya tamu di tukang. Tamu di mana? Eta di tukang. Leret atuh matakan ge. Wah. Saha itu? Tanya ku aja. Hei. Sajang dirinya jang. Alah katamu teh jang. Ngenalkeun ngaran kaula teh Arjuna Bapa Hansip. Saha? Arjuna. Arjuna mana? Arjuna kaula teh panengahing Pandawa ti Madukara. Allahu Akbar. Aya na baligo. Ieu teh Sinsep Juna. Laras, aduh, manawi teh sanes Sinsep Juna, aduh damang Sep. Aya hibar bang, nepi ka Kasep ieu, aduh. Amuin. Mang lamun awewe bogoh kan Sep. Aduh, kakasih ke Sep Juna tuh, amang itu ka itu Sep ah. Ka itu ka mana? Ka itu ka dia we Sep. Balik Pak. Sabar Arjuna, timalan ya. Kiat bulan. Allahu Akbar, nepi ka kieu Sep Jun. Maha mang. Kieu. Mang teh boga anak awewe. Name keluar SMA. Namina Mimin Mintarsi. Lajeng kumaha maksana. Kumaha upami konsep ditikah. Mang hayang boga minantu kan Cep. Kaula tetes gaduh bojo mang. Sawios. Pun anak man jadi nomor 2 ge teh sawios. No penting mang boga minantu kan Cep. Hayang kabali Pajero mang teh Cep. Kaula teh bojo teh 2 mang. Pun anak man nomor 3 ge teu naon. 2 ge kaula teh acan tiasa adil. Ma? 2 oge kaula teh tiasa adil. Pun anak mah dinyeri ge teu naon. Coba itu. Nu penting Cep emang ngalir. Moal tiasa mang. Oh bodoh Cep mah. Ari eta saha? Taros atuh ku salira. Hei. Salidinya. Kamu Karan kaula Gatot Kaca. Allahu Akbar. Ieu teh Raden Gatot. Timalan. Allahu Akbar. Komanan. Bada. Komanan ubat kana. Alright. Aik. Di mana lamun ngahormat katuhulen kenca. Damang makidal. Dua urusan. Aduh Cep Gatot, aduh luar biasa Cep. Damang Cep. Aya ibar. Amang itu ka itu. Itu ka dieu. Wah dipieulaan nih Cep. Kesangkan Cep teh bangsat nih. Ting sabar Kasep Gatot Kaca. Timalan paman. Aduh menak kuku berinya aduh. Dari Bapak Hansip ya teh menikah penek-penek teuing. Kaula rek naroskeun ka Bapak Hansip kantos teu newak bangsat. Nya kantos atuh. Sabari hiji, keberangkatan. 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, langkung 30. Teh can kantos Cep. Oh jadi can menang bangsa teu acan. Ngalahan emang digebungan ku bangsa. bangsat 5 Nah,
bayangkan konsep bangsa terengkung gede mang patekel. Dirampok 5. 5 poe di UGD na Cep. Menang ngajahit. Iya. Menang 10 jahitan. Menang 10 jahitan tak unuk Cep dikecerak ku bangsat. Koma naga 10 poe. Nyatin na naon atuh mak. Lu penting mama mah hansip ya Cep. Mama sirgen topi mangah rokor Cep ya. Nyaku kaulah ke di pasihana. Tah Arjuna. Timalan. Kumatak hargaan hansip digadak keamanan. Tuh gini. Ayo ngerti mah. Kadang-kadang hansip tegarda terdepan kanggo keamanan. Anu apa kaala keamanan kampung teh kadang-kadang hansip lumatak wayahna anjeun kudu program boga program atau ngagolortorkeun program nyaeta gaji hansip cing gede. Allahu Akbar, alhamdulillah Cep. Cing gede Cep gaji hansip teh mang hayang nyanung anak. Punten kapula siapa? Mangga mang. Moa wae kapun anak, moa. Gelis pun anak teh nya sawios. Pun anak mah ngadinten make lejing nya atuh sawios teh. Letah lagi di timik, tos. Ieu teh bade laporan naon. Nguningakeun pulang di luar aya tamu semohon. Sabara urang, duaan. Aya tamu duaan, semohon. Ditanya sahanteuna, teu acan da eta tamu teh mencurigakan. Mencurigakan kumaha? Ciri-cirina kumaha? Nu hiji ngangaiket banget na beureum. Ai nuka dua mah ngange kopiah. Irungna mancung. Panjang irungna teh. Moal teh si cepot ting si dawala. Izin kula eta dua jelema lebat kaya padepokan. Upami tiasa mah ulah. Nah, pasti abdi mah percaya eta jelema nu bareng banget, eta jelema nya eta bangsat. Nah, apa bangsat kumaha? Jamu air anu dipayun anu mapai dipupu. Tapi ka dikarungan. Tina naon eta teh batur kaula izin kula bisa ka dieu. Adi Widian, timalos ay kitu manglang. Upami kitu celana laporan selesai, saya akan bertugas kembali untuk melaksanakan keamanan di sini. Sabab bisa ada pecah capekeun. Ya sok mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pan kaula teh Arjuna teh. Oh semohon. Punten mangapohoan. Bade kapun anak teh. Moal mang kaula teh moal biasa. Kieu Cep. Upami encep alim kapun anak kumaha upami kapun bojo nanaonan. Majikan ditawarkeun. Tah kasep ning hareupan jelema teh beda-beda. Pamimpin ulah hartina baperan di mana-mana aya rakyat anu protes. Anu ngagogoreng kade. Beda-beda rakyat teh, beda-beda kahayang buuk sarua hideung, pamikiran mah beda-beda. Ngan anjeun kusabab jadi pamimpin kudu bisa ngakomodir hal seperti kieu. Timalan. Gede aya tamu kasep kapengker asta jinga jeung dawala timalan.
Pangapunten dan Astadinga dawala asup bagja tiula naon bisa di kabeneran juragan Anom tingalisna dari aya juragan Arjuna ge aya bagja pisan punten abdi mangga linggih. Datang teman lewuh mangkulingan rana semaka pihatur dan diterima Astadinga bagja yang saha anjeun ka dia sareng punadi dan cepot agan semaka pihatur agan diterima Astadinga diu aya naon cepot naon cepot naon bot Allahu Akbar Anom cepot Allahu Anom naon mana ciri meningakeun agan aya kajantenan dia naon lu jawab ge sekedap agan abdi teh jawab tidak agan ieu bot saya mangagan punten ka pengkerampek yuk Genong di tengah lautan, ulah kapal langnya belang. Hayat di mana, balad Astadinga kosong diceritakan pohoy. semaka pihatur sepuh diterima dawala aya naon itu pada laporane abdi teh agan semaka pihatur diterima dawala aya naon sakedap agan eta terada soal agan nyapek leureukkeun heula dawala eta buluh agan dawala Gusti nu agung Anom naon dawala geus dawala aya naon aya kajantenan agan diuk dawala diuk laporan sageureung deui sae mangapunten ka pengkeran Anom bagja geuning ngumpu di dieu bener dawala bagja sok reureukkeun heula kacape Astadinga dawala katingali beungeut anjeun soak 3 kieu katingali sepak sanggu atle cepot dimohon agan abdi teh aya kajantenan baik reureukkeun heula Astorali, wa Pangeran tangan teman lewuh mangkulingan rana lewuh mangkulingan hariring dipirik ku gening hariring lain ukuring tapi anu maka wening halang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang wawayangan baik ragataya pangawasta anak sok kasasarnya lampah
nafsu mata kaduhung badan anu Haji Oscar Kuring tinu mahaku Ibu Pami Puspitasari muji syukur kahiyang agung Salam Destiwangi wireh di dunia umpara dicukupan esi diri Usari rasa nutungan anak kulalana Gusti Abah didu STE Bapak Sony tungana kulalana Gusti kita ngasobono kasop panjang acucu pelagre Yong kerajaan Abah Haji Adege pelagre sono patepang di jalan di jalan Keselip padarangan Merecanto dengan ikan Abah tidur Tante ikar Di aturan jangkanan Kitabnya jaga tuan yang meluntur Umang sinang Wang soe daluang 07 Tampolo Pacaran umat manusia Larang goyang Larang goyang Turun goyang Turun goyang Kawung ratu Kawung ratu Kawung ratu Turun goyang Saruntuy Berung di gunung Saruntuy Pempoy di lawang Lamun namu Pinarang pulang Salangku Tawalekan ruh Saangkeun teuan minum Ari kawung ratu dalam geyang Hari terbaik Mun saestu mun satuhu atuhun ngaharengian Pahetkeun Abah didu SDE jadi terbaik Pak Ermelinda Anasa Aberli Dapuran mah dapuran tangkahan Tentang naonana mun saestu ulah sok rayungan anggoran bagjakan baik bagjakan baik
kasih salamina sarungku ya gandrung Apa saya sarungku ya gandrung bantu pengantin saya? Kaget dan nirahan ningali ingkang samya sampun prapta. Kaget mata giri-giri. Wadaden nirakan sampun prapta. Ya Kang Oscar. Abiasa Arjuna Gatot Kaca kaget kasumpingan Astra Jinga Landawala. Anu sumpingna kadi bari jeung katinggalina pamunteuna bias. Esang bobolokot semusoa itu kaayaan Astra Jinga Landawala. Nirahangan tiga. Bageni Kumaha kula ayeuna make sanggeus garing kata wisna tos atureng hapoge katinggalina teu gancang teh patosoak teh kata wisna. katingali beungeut aya getihan deui aya naon Asta Jinga pangna jauh di jugjug angang diteang Sok kayaknya gerawang aya naon cepot agan dah cobi kula nah. Jatuh acana di Simabi hapunten tina samudaya kalepatan agan tumorojog tanpa larapan di Simabi dongkap ka dieu teu nanaon cepot atoh we kadatangan ku aja sumohon ulan abi teh ai kawitna mah ieu teh abi teh kaitu ka Madukara pot sumohon bade nepangan agan Tag juragan Arjuna nanging saurna nuju diging sirlingih ka dieu atuh abi ge tebih-tebih teh disungsi angang diteang jauh di jugjug da upami teu darurat teuing mah abi teh moal ka dieu nanging nya kitu teh ieu teh kalintang darurat kalintang pentingna teu nanaon Asta Jinga pek aya naon pot aya naon Asta Jinga nyaeta abi teh sia perkawis sono we ka salira toyong tepang abi teh sareng kasepuhan bagja Asta Jinga sumohon komo kamari pan abi teh acan
Lebaran kasalira Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum hapunten tina samurai daya kalepatan ageng simaunten ali sami-sami astajingga kitu ulan punten abdi tiga ditelengoh teu ngabantuna naon teu nanaon astajingga da di lemur teh abdi teh nuju gagal panen ulan Jumpa ceklik. Atuh ya akang. gagal panen sumuhun Abut gagal panen eta. gagal panen kumaha kuberit sanes kulan kumanuk sanes kuwereng sanes kulan ai gagal panen teh kumaha sumuhun dialawe kun bogana Si nanti rumah akang itu. eta mah lain gagal panen gagal kehidupan aya naon atuh jiji kana panen gitu sia teh kureuwas Serius akang. sumuhun dan ih da wala ku silai aing mah sewakle loba-loba teh ngomong teh mah suka yang utah mata aing teh hayang jadi ketua Karang Taruna teu bisa pidato ih da wala aya naon da wala sumohon kulan sate acana di simabi hapunten tina samudaya kelepatan ya abdi tetebih-tebih teu nanaon da wala aya naon kaganggu salira nuju paguneman teu nanaon pe teu nanaon atoh kaula aya naon abdi teh agan bade nguningakeun di Tumaritis aya kajantenan di Tumaritis aya kejadian sumuhun kejadian naon gagal panen sanes bulan kejadian naon sakawit nama kampung Tumaritis teh estuning hiji kampung anu teu ceuli herang panon sepuh ayam tur tengtem genah merenah tur tumanina tuluy nah keraos-raos kitu teh sepuh naon burudul teh naon para penjahat rombongan begal rombongan bega sumuhun kulan rombongan bega jarangkung gede para buta-buta agan ngasrek jarangkung badag kaitu garong dari nama kulan abdi teh aya garong teh aya bangsa teh di simabi mah tenang kulan nah betenang sumuhun dari rompok mah teh aya nanaon jong-jong dapun bapak mah teu gaduh nanaon agan aya ge jambingding pae itu bulan aya ge ento kewuluan kulkas teh tiis dipake lemari baju we ku abdi teh aya TV kabentar gelap nya WC menek jadi abdi teh tenang aya bangsa teh tuluy nah atuh teu disangka teu dinyana agan eta bangsa teh atawa bega teh lumebet kana rompok ka imah maneh asup sumuhun agan kana rompok lebet tetep bega teh agan rek naon abdi ge ruas duga bari naon tadi mah abdi teh tenang agan rek naon ka imah cinta da tiga boga di naon tuluy nah atuh agan teu disangka teu dinyana naon pun biang agan pun biang inung maneh ngalahirkeun deui sanes agan naon pun biang agan Setia Ragen sumuhun pun biang kunaon Setia Ragen pun biang teh diculik ku bega-bega agan ai inung maneh diculik agan ku bega-bega digusur agan atuna lain dilawan agan abdi ge ngalawan ngan itu si eur teuing ketan teu ngalawan agan si makabur baba si teh urang anggap sepi ka aing teh beda teuing sia mah pan lumpat ti heula aing mah bukbek heula jeung naon jeung pager da pager ngahalangan aing deudeuh teuing jadi inung
maneh teh diculik agan ku buta-buta. Ari bapak maneh kemana? Tah abdi teh agan katuruk katutuh ieu teh kejadian teh agan. Katuruk katutuh kumaha? Salarasna mah pun bapak teh tos 3 sasih teh aya ti rorompong. Bapak maneh eueuh teu aya pun bapak teh Semar teh duka ka mana agan. Waktu bulan puasa ge teu aya pun bapak teh. Biasana mengaudangkeun sahur teh pun bapak sejajalan ngage kenang. Jam 11 kene. Pun bapak mah ngaudangkeun sahur teh jam 10 kene. Jadi bapak maneh teh eueuh teu aya pun bapak teh gantos 3 sasi pun bapak teh teu aya. Kamana duka pun bapak teh duka ka mana. Boga bapak teh agan cul kewajiban agan abdi teh teu boga bapak tos 3 sasi agan. Pun bapak teh teu aya agan. Gade goblok teh. Cilik teh sada amulan sih teh. Duduh teuing jadi Semar eueuh inu maneh diculik cumohon agan abdi teh jadi anak yatim piano. Piatu meureun tak kitu agan. Abdi teh kedah kumaha agan. Pun bapak culuk kewajiban mangkaning hutang ka Bang Emok ngejejabek. Bapak maneh anu ngutang ka Bang Emok anu namut mah abdi. Ngan pun bapak nu ngamayar sidawala anu berjanji. Si Gareng anu meakeun KTP nu mah Duduh teuing Semar ka mana duka pun bapak teh duka ka mana culuk kewajiban dalam mun ayam didagor ku abdi. Teu meunang kitu kakolot teh geuleuh aing bapak aing teh keur mah kitu bapak aing teh. Jadi ari leungit teh 3 bulan 3 sasi agan teu aya. Dulu itu aing ngawitan mah subuh hari teh agan subuh pun bapak teh ditajuk agan uningan tajuk apa tajuk teh geuning musola alit geuning di lemur nya apa tina bili geuning apa tarae musola teh agan nya apa tuluy nya tina palupuh ningeun apa kaula apa sumun kitu ulah dina tajuk teh geuning tarayan wadan. Nya tuluy kumaha abdi teh sareng pun bapak teh agan bari ngadogon agan adan subuh teh raremi we opatan ditajuk coba itu tajuk pakai remi. Jadi arti teh si Garengnya tuluy teh bapak mengalicik tuluy abdi teh sareng sidawala opatan teh agan ngantosan adan subuh. Dari jam 3 teh geus sararewe kabeh. Atuh tinggalkeun salat subuh teh agan. Nya ari adan ai keur sare. Boga teh setengah genep teh kaguahkeun ku entong asup ka tajuk. Nya tuluy salat teh sadayana teh agan nu jadi imam teh alimun sadayana ge teu bisaeun. Nya patuding-tuding komo sidawala mah da teu salat. Tong kamana karep lah sementara sholat tentang gitu kabatur teh dawing osok sholat kumaha sujud na kahalangan ku irung. Nah da pangeran mah teu ngabeurakeun gumantung kana kamampuanana tilepkeun we irungna. Tuluy beres sholat subuh teh pun bapak teh juru teh turun di tajuk teh agan ngage training warna teh koneng. Trainingna teh nyaeta hadiah ti material. Da aya dina tulisan calana teh Jaya Abadi. Nya teh Jaya Abadi teh J na geus eueuh. Ya. Tati dinya dugi ka ayeuna pun bapak teh teu aya agan. Katuruk-turuk ayeuna mah aya nu malih agan. Tulungan abdi agan. Lain ari maneh eta sapopoe ayeuna kumaha?
abdi teh agan upami agan percanten mah abdi teh 2 minggu teh acan mangararapan sangu. Dulu itu karunya si Cepot. Maneh 2 minggu tengah dar sangu. Ente agan abdi teh agan tengah dar sangu 2 minggu. Ari ngapoe dahar naon. Liwat agan. Iya, kumaha apang liwat teh sangu kene keun bae kene antep. Keun bae. Apang liwat teh sangu kene beda belegu. Ai sangu mah diseupan liwat mah dikulum. Dia make hulu asin. Dah kitu agan. Ari inu maneh teh diculik teh ku bega sumohon. Bari si Sumar eta bega agan. Si Sumar kumaha? Cepot cenah lamun inung silaing hayang salamet. Wayahna inung maneh teh tebus ku maneh Cepot. Jadi eta buta teh menta bega teh nyungkeun tebusan agan. Nyungkeun tebusan agan. Dodoh teuy. Dibawa ka mana nyata? Keberti di mana? Keberti teh? Ka alas di Brasara. Dah itu agan alas di Brasara. Jadi pun biante minta ditebus. Arjuna. Eyang Gatot Kaca. Uyun. Wayana siapkan duit segede-gede na tayuna waktuna sok belaan rakyat. Temongkeun nyaah ka rakyat. Tebus ku duit. Hah? Hayang sabaraha ditebusna eta bega teh. Nyeta agan ieu teh jadi bingung teh. Naon? Ditebusna teh sanes ku artos. Lah kunaon akang? Ditebusna lain ku duit sanes ku artos agan minta tebusanana agan. Aya artos mah kawapi we da bieu butuh. Ngan bega mah teu butuheun artos agan. Kunaon ditebusna? Nyata abdi teh izin kita agan nyariosna izin. Abdi teh izin berat po ieu agan. Eureun kuleta abdi teh izin nyebatkeun mana. Cik, kunaon bejakeun ka kaula? Kayaknya ada di waktu Nya sok nyata enggal-enggal. pala ditebus nate agan kunaon nyaeta ku layang Jamus Kalimusada lambang keagungan negara Amarta agan ujar menang menang Gusti Petengiyati Nira Wisma ujar menang Gusti Petengiyati Nira Ati Kalimpudan mega pudara Aworan mega putih wala salin sumada Pegawan abiasa petenawang sulmarga nipun peteng penggali nyaur selebeting kolbu ngecap selebeting werdayana margi hiji hal anu temungkin ilayang Jamus Kalimusada kedah dibikeun margi mikeun layang Jamus Kalimusada sarua jeung mikeun nagara Amarta itu ujaring carita Astra juga, tapi agak iya jawaban pasti bakal sarua jeung Yudhistira anu nyekel layang Jamus Kalimusada. Maksudna kumaha agak? Manehnya ho layang Jamus Kalimusada naon? Cik cobi walar kayaknya akang mana. Cumohon lambang kaguan negara. Tah.
lamun bayangkeun kumaneh lamun Yudhistira masrakeun ieu layan Jamus Kalimusada ka eta begal sarua jeung masrakeun nagara Amarta kabeh ka eta begal. Sarua jeung ngaborahkeun nagara ieu teh asa jiga tumohon agan abdi ge terang. Abdi ge terang agan nangingkeun kumaha pun bian keur pun Bapak Semar teh aya. Da lamun aya pun Bapak membuat pieu pangiten abdi teh. Da ieu pun Bapak Semarna teu aya, namun aya beri dapur ku abdi geus teh kumaha teh kakolo teh. Di mana? Diculikna si aweuna mah di Alasti Brasara, nah Arjuna, yang Gatotkaca, Uyut. Ayeuna waktuna bebela kanu jadi masyarakat, anu kiwari keur tunggara. Ieu begal lain sabega-begalna tapi yakin ieu begal ngamangpaatkeun dina kasempatan dina kasempitan. Maksana kumaha Uyut? Anu diharap mah nagara Amarta, ngan celah supaya menangkeun eta layan Jamus. Leres. Tah eueuh di carana Arjuna. Timbalan wayahna anjeun init ka munggul pawenang sampeur Bima. Maksudna ayang tepung eta leuweung. Ngan kabeh ulah mau prajurit sabab lamun mau prajurit anu diwayagah Setia Raden bakal jadi korban. Ulah pun biang ulah maot akan ulah. Ulah maot pun biang namun pun Bapak makin baik lah situ kumaha. Lele aing Bapak aing makin jeung kabur. Pas tanggung jawab teh. Wayahna ku anjeun init ka tu Gatotkaca, Uyut. Wayahna anjeun ti heula ka itu ka Alasti Brasara jeung Astajinga jeung Dawala. Engke susu ku anjeun anu Arjuna sareng Bima. Timbalan hayo geura init susu Bima. Oh di waktu timbalan eyang hareup. Yakin ieu begal rek makar ka nagara Amarta. Timbalan basmi ku anjeun. Timbalan hayo init susu Bima. Timbalan Astajinga egan dijamin inu maneh salamet ku kaula. Tenang Gatotkaca, beban. Wayahna ti heula paman rek nyusup Bapak hidup sae. Permios. Nasib Gatotkaca, Uyut tahareup timbalan. Maha Uyut, wayahna hidup di heulaan ka itu ka Alasti Brasara. Uyut yakin kana pangawesan anjeun. Wayahna eta bega-bega tanya heula. Ajak badami rek dibikeun moal Setia Raden. Dibikeun salamet teh dibikeun. Wayahna anjeun kudu nyieun tindakan. Basmi sabab eta yakin rek makar ka nagara Amarta. Ulah yang hirup anjeun timbalan. Timbalan Uyut. Jika ini berat lalu mapat cukra baku. Timbalan permios Uyut. Cewot agan. Dang. Inung maneh ku kakung. Saburok wesa temani. Ikat bau lala iki situ. Abdi teh 3 bulan agan teu ibab. Nah, apa temani dapun Bapak teh aya teh nu nitah coba. Tenang, inung maneh diselametkeun ku aing bot. Tuturkeun aing ka Alasti Brasara. Timbalan agan hirit, timbalan permios Uyut. Nun sepuh. Berat nanggung, berat tarima keunana jisim abdi kena kumaha pulang tarima na sepuh. Teu naon Astajinga sidik kitu kaula nu mulang tarima kajen salaku rakyat. Mulang tarima demi rakyat kaula teh rumasa geus disenangkeun ku rakyat. Geus dibeungharkeun ku rakyat. Ayeuna rakyat tunggara kalor kabela sate kapula.
Sumohon akan jika ini tepungan Gatot Kaca tuturkan Timalan 10 permian Sepuh hatur nuhun karena sagarupi perhatosan bantosanana dawala mudah-mudahan inung maneh salamet dawala sae mangajik buru-buru geura salametkeun inung maneh malam sepuh mangga lain samanea ieu bangsa lemes lantip luar biasa tadi kasep Gatot Kaca cing benang dipercaya kudu lantip sabab bahaya nagara Amarta bakal riweuh lamun kabeh apal Raden Arjuna tepat alumampah ngajugjug munggul pawenang nyata pada nyamper Arya Bima bikin ngarengsekeun ieu kajadian atuh Gatot Kaca lan Astajina mayunan ka alas ti Brasara alumampah Raden Gatot Kaca teneng ludenghan teringrang dina mangsa ngabelaan Astajina lan dawala ayo tuturkeun ai buat siapa kan Bebenteng Amartapura, bebenteng Amartapura, sorta pati Ongkoh ngajak bareng tapi ngapung situasi barinya pas situasi merenya juragan anu mah ya bidoana teh salarea dewek berjuang dalam ngabila anu jadi inu anu jadi bapak macing kemana bapak Semar deh kemana leosna ting kemana leosna bapak aing deh wah bapak aing teh kawin deui meureun KBG mudah-mudahan ya pidoana ti salaya dewek cing salametnya inung dewek cing menang deui leuh
ya di halaman Bedeng Hills gitu ya, di halaman Bedeng Hills Cafe, Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Wapukana pangaresana Bapak Sony kali Ibu Resita Anggraeni. Tidak raga hiburan masyarakat syukuran pertikahanana. Mudah-mudahan ya pertikahan Bapak Sony sareng Ibu Resita teh cing kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah. Runtut rawut sauyunan, sagegeus sapihanean, mun cai jadi salewi, mun darat jadi saleba. Mudah-mudahan ayat dina salamina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa deuy. Tepang sareng Ibu Haja Sarimana, Ibu Kokom Komariah oge aya. Bapak Kades Pasirwaru, Bapak Kapolsek Limbangan, Bapak Ustadz Abdullah Nur Muhammad, Ibu Heni Rahayu kali Mas Musa, Bapak Doni kali Ibu Rahayu, Setianing Tias, Bapak Deni kali Ibu Mutamimah, Ibu Pani Puspitasari, sareng Mas Bastian, para karyawan, Maraharja Supercup Cek, para karyawan Bedeng Hills Cafe. Alhamdulillah luar biasa ya cafe anu sakieu megahna dulu. 158 hektar luar biasa dulu. Luar biasa Bapak Sony teh secara langsung muka lapangan pekerjaan kang urang dieu. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu cafe ti Cinglangkung majeng. Peminat Cinglangkung seueur. Atuh Bapak Sonina kali Ibu Resita cing sehat. Salamina. Oge rezekina nu jauh cunuk muanggang datang nu caket gerak ka kore. Bagja pisannya. Mudah-mudahan sadina pula wargana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Atuh pangaresana Bapak Dalang aman, Kuban aya. Abah Nunu, alhamdulillah. Bapak Marpu kade Ciwangi, Kang Haris Yadi, alhamdulillah aya. Atuh baraya babakan Caah, Kang Reja, Wawati, Kang Uben, Teh Lia. Atuh anu live dina Pejahati Lucena, anu nongton Bos Datuk, Mang Onai, Bapak Gede Asep, Bapak Heri, Haji Gempur, Wakil Atang, Haji Nging, Ustadz Acep, di Cikarang imanya, Mang Ndoy, atau di Karawang, Bapak Haji Dede HKP Tenda, Pak Guru Taslim, Bos Robi, alhamdulillah Bos Gemoy, Bos Saproy, Bapak Haji Kodar, Cicadas Karawang, Baraya Ngampar Cikoranji Tasikmalaya aya. 12 putri reng-rengan alhamdulillah wow geuning yuk. Luar biasa putri wungkul ieu mah. Bidadari wungkul. BG wungkul ieu mah. Ustad Dudin Suralaya, Bilawat Cilengkrang, Kang Asep Sudrajat. Loba pisan dulur-dulur teh. Memancar na YouTube teh 10.000 akang. Anu nongton dina live Pejahati lu anu gawe bareng sareng Cahaya Pro. Ayeuna 10.000 pasang mata memandang. Wilujeng kanu nongton dina YouTube mudah-mudahan sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya Baraya Biker di mana? 162.0. Di hiji genep 2.0. Luar biasa ieu lemur anu tadina leuweung geledegan kiwari banyak. Jadi betah di dieu teh segala rupa oge.